Mohon Gusti kebiasaan jumaahan. Panon kecil gitu. Oh, da sia make tu jumaahan nunutan atuh da. Aing cicing di juru wae saya tahu. Leingan jumaah teh manarikeun maneh di juru we ngajedogna. Batur bubar kada kerek gitu. Leuwih hade jadi jelema bodoh digamarkeun ku budak angon anu hina tur dina. Jeung tibatan urang ayeuna jelema nu beunghar, jeung tibatan urang ayeuna jadi pamimpin anu sulaya tina baya, jalir tina jangjina, lunca-linci luncat pulang udar tina tali gadah. Sabab naon? Loba bukti, loba kanyataan, loba pamimpin-pamimpin anu neangan untung tina enteng, neangan kesempatan tina kesempitan, mukmak-mukmak pribadi na tanpa malirik karena amanat penderitaan rakyat. Iya. Ya, leres. Numatak leuwih hade jadi jelema bodoh teh. Jeung tibatan pamimpin anu jalir janji mah. Amin. Ya, leres. Numatak sok jadi pamimpin teh mangpaatkeun pikeun jadi ibadah. Sabab naon? Luyu jeung pancen urang hirup di dunya nyata moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah. Jadi fungsina urang hirup di dunya teh ibadah. Nah ieu pamimpin mangpaatkeun. Salaku pamimpin teh pikeun jadi ibadah. Kumaha carana? Carana konsekuen. Sabab naon? Saacana anjeun jadi pamimpin di istrenan, dilantik make diungkulan ku kitab sagala rupa. Kumaha sumpahna? Demi Allah. Setiap demi Allah tekad ucap lampah urang kudu dengan nama Allah, luar tidak dengan nama Allah disebutna jalir janji. Ai jalir janji, jelema nu jalir janji teh ciri-ciri zaman nu munafik. Sabagian ciri zaman nu munafik teh nyaeta jalir tina janjina. Dahageunna ayeuna nagara dipimpin ku jelema munafik gara-gara janjina teu bararukti. Cobi. Leres Gusti. Cinyaah ka rakyat, da rakyat teh geus palalinter ayeuna mah. Arti Geus galarti, rek teu pinter kumaha masyarakat ayeuna HP dicecekel. dua itu. Hampir unggah jelema ayeuna mah boga HP teh 2. Da dipake live TikTok. Aja kelar. Ulah ngabobodo wae ka rakyat teh. Ulah jadi objek wae ka rakyat teh. Rakyat ayeuna mah geus galalarti, rakyat ayeuna geus palalinter. Rakyat ayeuna mah teu butuh loba sungut, nu penting mah pembuktian. Rakyat ayeuna teu butuh pamimpin anu pinter retorikana. Rakyat ayeuna teu butuh pamimpin anu pinter ngulinkeun kata-kata. Tapi pamimpin anu bukti dina mangsa ngeuyeuk daya ngolah nagara ngurus hamba-hamba rakyat nyata pamimpin anu sensitivitasna tinggi demi kepentingan rakyatna. Eta. Lain ngeruk-ngeruk harta kekayaan, lain neangan kadudukan, lain neangan jabatan unggul. Naon atuh jabatan? Ngan saukur naplok dina tak-tak. Sementara. Entang ge dina baju. Tempo mani mana dibuligir. Terus lah. Ya, timbalan tuh nu diudag-udag kadudukan, nu diudag-udag nepi ka badug siku jeung sajabana, ngabelaan ngahalalkeun sagala rupa cara pikeun nuju syahwatna pikeun jadi pamimpin anu hayang dipika hormat ku salarea. Ya. Naon jabatan cek katerangan lakot jitu munapuroda ngaligincing anyeun teh teu sanak teu keluarga teu solenang acan diboehan oge kudu hirup. Timala nu matak mangpaatkeun ibadah kumaha cinyaah ka rakyat. Sabab tegasna pamimpin teh nyaeta ngemban amanat penderitaan rakyat, lain membikin rakyat derita. Sanes bulan atuh. Ulah waka suka seuri pamimpin
dina mangsa masih keneh aya rakyat anu kalaparan. Ulah waka suka seuri hiji pamimpin dina mangsa masih keneh aya rakyat anu hese sakola budakna gara-gara biaya sakola apung-apungan.